selamat dunia wal ternyata kalau itu puasanya ternyata ternyata balik dia kata maliknya terus di orang ada yang bawa kajian si gobok selain kamar dia pakai ya coba kepala saya jabat ini hampura dosa ini tahun wajib menangkari doa Allah kan makhluk maksudnya yang main sisa jelema puasa 2 hari nya laya sikul wasikul di alisam Allah orang langit, orang bumi, malaikat luhur, malaikat tanah mulai bisa hitung karena karomah kehadiran Tuhan kehadiran Allah mau dibikin kayak tadi lemak mau bisa hitung bagi lupa 2 hari puasa bulan Rajab yang terliparakan dosa kalau sebenarnya mawiki para dosa lain ngumpul wudhu lain ngumpul berangkat ke masjid lain ngumpul nunggu sholat pada sholat tapi ayat kayak bisa mansoma salah saya sinjanya manupasa 3 hari oh iya min balai dunia wadabil akhirah diraksaku Allah tina sakabeh balai dunia jeung balai akhirat mual menang balai dunia jeung balai akhirat puasa tanggal 3 bulan Rajab Tuhan nakal puasanya itu sama-sama ternyata aduh di orang ngaji nali dia lagi atau sisa jelma puasa 7 hari bulan Rajab maka bakal ditutup sakabeh orang neraka ditutup blek haram masuk neraka kayak ketutupan Allah mudah-mudahan sepanjang umur di kerja baru kami kurang ajar karena hikmah 2 kali amin kita para kami patut 7 hari benar insya Allah maksud kade bari ngajak pasti bakal kerja umum insya Allah sisa jamaah puasa 8 hari 8 poin maka bakal dibuka sakabeh lawan sawarga dong lawan surga 8 dibuka kabeh buka basna kok mereka masuk jalan kok aku kabelah mah kumaha maneh ketika kitu balasan dari Allah di Allah sia Rasulullah teh nyarioskeun puasa nganggur seperti dikatakan jadi menurutnya mau ada biasa 8 hari jangan ada katuna mana tuh dilarang nu paling inti 8 poe benarnya hari ngajinya ngaji ayo kalau mana doanya anu ngalebur dosa teh aya nah dia kalau Islamita cek ulama sisa jelema anu maca lalakon Isra Mi'raj atawa ngadeni seperti kuliah yang dibaca aja lalakon Isra Mi'raj hadirin saya mau pinggir leres maka bakal rontok dosa kabeh tuh bedana seperti dandaunan garing katebak angin berat teu aya nu nyeksa lama-lama aja mudah-mudahan kurang lebih dia Allah sini hapura dosa kami amin amin ai Isra Mi'raj Rasul ke di mana mulai dia keluar Isra Mi'raj di Masjidil Haram ketika Masjidil Aqsa sekali tiba lagi nyamuk hari ini ETT nya ETT lamun berangkat biasa mah berangkat kontak sabulan di Masjidil Haram tinggal Masjidil Aqsa teh sabulan dulu tangke balikna dari sabulan dulu PPP 2 bulan PP nah jadi di Masjidil Aqsa naik ke langit kahiji tepang jeung Nabi Adam naik ke langit kedua tepang jeung Nabi Isa Nabi Yahya langit katilu tepang jeung Nabi Yusuf langit kaopat tepang jeung Nabi Idris langit kelima tepang jeung Nabi Harun langit kagenep tepang jeung Nabi Musa langit katujuh tepang jeung Nabi Ibrahim
dari kadalapan malain langit Sidratul Muntaha, kasalapan kamustawan, kasapuluh karena tempat nu aya hanapeun aras disebutna manjilah dari para sahabat. Ulah boga tekad urang Allah aya di luhur, Allah lain di luhur, Allah lain di handap, Allah lain di kulon, Allah lain di wetan, Allah lain di kidul, Allah lain di kaler. Teu aya luhurun Allah, teu aya handapeun Allah, teu aya paeunun Allah, teu aya tugaweun Allah, teu aya digir Allah. Geus geus murtad tong di jero-jero ngan tekadkeun Allah aya mustahil. Dalilna dahu Allah di Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tong hayang nyaho di mana Allah aya. Nu penting mah tekadkeun Allah aya mustahil teu. Cirina Allah aya para sare aya bumi langit jeung eusi-eusina dadamuran Allah. Lamun urang hayang nyaho di mana aya Allah bisi boga tekad Allah usah aya di aras deui. Bener. Aya tempat sotek ka Kanjeng Nabi di luhur ka Kanjeng Nabi, kalau mah aya tempat beda dibuka hijabna di luhur. Eta Rasulullah mulih deui para sadaya. Kalau mun aya di Masjid Aqsa kalani eta teh lalakon 500 tahun. Mun 7 lapis lagi teh berarti 3.500 tahun. Tambahan 8, 10, 5.000 tahun. Balik deh ke kota Mekah Rasulullah lalakon 5.000 tahun 2 bulan menjelang sakedeung ciri sakedeung dia Rasul angkat Isra Mi'raj mulih patilasan hanu keneh pan sakedeung Rasul angkat lakon Isra Mi'raj Rasul angkat mulih Dewi Holiyah can geser tina nyangkerek ka konstitutan Rasul angkat Isra Mi'raj para sadek ngadupak anggur uihna anggur ilang keneh berarti sakedeung padahal 5.000 tahun 2 bulan menjelang bagi sakedeung lamun rek dipikir ku otak moal ngartieun sabab otak leutik teuing urusan gede teuing kudu ku iman insyaallah lamun ku iman naon disana Kanjeng Rasul kakasih Allah mengurus waktu Gusti Allah nu gaduh bumi langit Gusti aku kumaha nu gaduh na we leres tanu mawi di zaman Kanjeng Rasul para kadanas loba jelema marawuh tadi nu asal geus iman ka Nabi bur tadi lantaran cuk namanya ieu Muhammad begini bikin ngaco parah teu ngarti omongan atuh we di kota mah Muhammad atuh ku iman leres dari di perusahaan tahun genep-genep bahwa apelo main kabulan leres nya itu asmat roh namun kan masuk kabulan deh nya eta teh arek ieu arek ngalawanan somira teh bener teh nya kakak Islam aya urusan kafir apalagi kabulan kurang percaya aya urusan Islam anu wajib kurang kudu percaya teu percaya kade leres sabab lamun jelema teu percaya kana lakon Isra pandatna kufur sabab Isra ditetepkeun ku Al-Qur'an subhanalladzi saterusna lamun jelema teu percaya kana lakon Mi'raj henteu ari kufur mah nang dosa teh kasek ngaranna naon sababna sabab Mi'raj teu ditetepkeun ku Qur'an ditetepkeun ku hadis anu sahih. Jadi ayat Quran warna tilawah, mah ayat dohir, ayat dohir mah mimiti tafsiran geus rupa-rupa tafsiranana. Beda di ayatna seperti tadi surat lagi, ayatna keur ngayakan Isra membawi para sadaya kalau kurang terpaya kana Mi'raj henteu aya gugur pernah dosa gede. Ngandro aya dosa gede jeung gugur teh adi lanceuk. Lanceuk. Kumpul kakana pasek adikna kumaha lamun geus teu kita pasek teu deui teh kupur kupur saperti gedang anu geus labu ari pasek mah saperti gedang geus cara cumolat anu cumolat mah teu deui teh labu atuh da teh masuk ke torojolan nu mawi kade nya kaya sagadeun tapi lamun ku iman mah geus ngarti
Percaya orang lawan sobiran percaya? Percaya? Alhamdulillah 100% orang percaya. Padahal ukur ecek. Cek kiai bener tuh. Tapi alam kurang percaya. Tapi zaman Rasul mah jelema loba nu murtad kan kepercayaan kana lakon sobiran. Ya, contoh. Erloji 24 jam lamun pangsorangan di lasa gedeung. Wih, tapi lamun kudu boga gampang tuh. Gampang kudu boga mah. Betot itu kan hiung teu fungsi sesetik 24 jam. Eta teh kitu. Minangka kitu. Rasul kalau mengangkatnya lila alhamdulillah. 2 bulan PP kalau rumah mau bisa naik. Tapi ku sabar kudu gaduh, bener teh. Tapi Gusti Allah mah kalau bikin di jelema tidak tadi itu ngira gampang Allah. Ya. Contoh Tumila di warung Ceuli ka Jakarta seberapa tahun? 2 tahun dah, bener. Tumila arek mau ke Jakarta 2 tahun. Ya, kalau nanti ke Jakarta, beneran penting eta teh si Tumila teh ngawarang jeung baturna. Ngancen boga imam sia naon bulan teu ke Janari gitu bisi kaberangan arek ka mana? Arek ka Jakarta, arek lagi. Kadini ku Tumila tah. Cik Tumila arek mah ka Jakarta biru euy. Kopiah diasupkeun esuk teh dieu. Tah dina meja panai kasih Tumila teh kana kopiah deung nyelap di dieu. Bener we pas sholat subuh teh dipake kopiah celok. Naik ojek gerebut ke jalan nolong Tumila teh. Cek Tumila, oh ini jalan raya nih. Geus ngaliwat Warung Ceuli pur naik. Oh tepi ka Cigombong, oh tepi ka Ciawi, oh tepi ka Jalan Tol, oh tepi ka ditu ning ieu mah. Kitunya ka Jakarta, kepitah ka Jakarta ka Monas. Oh ieu tubuh emas nyaho. Balik di jam 7 turun deui. Oi kumpul pas di Jakarta teh si Tumila padahal kamu boga anak batu-batu nonggoy dewek tas Isra Miraj Tumila macam batu montri goblok siapa penting tadi jeung sia aya langkong kuno aya laku sebab ngaku tas Isra Miraj oh aing di Jakarta lu bener sia di Jakarta aya naon jakur ku berjakurkeun cek mah jeung tah aing di jalan aspal terus kasih awi naik pengelar alinda jadi heunya terus ke Jalan Tol terus tepi ke Jakarta terus Cibaturna dirinya tepi ke Monas terus ke Tugu Emas terus balik deui ka dia tamanya tapi aku aing ngomong namanya ngan aing teu percaya kudu bae ku sakedeung we sia teh tah Rasul teh kitu nyeritakeun ka baturna loba jelema nu percaya ka Rasul pedah kas kalakon Isra Mi'raj ketika diangkat meme subur ke saya di bumi atau ngerti atau heueuy mangkok sorangan ngacek Tumila sia ge carua jeung aing mangkok sorangan mah 2 tahun aja pan aya dijaga kudu gablok na popea nangke karti kados minangka ieu minangka contoh nu paling deukeut kitu nya beres ini apa saja Rasulullah cici iya pasal sobiran itu jalan jahat man naon jadi Rasul lain siapa sudah terbingung mana aku terbingung gitu bingung nama iya cina penting tadi tas lawak sobiran kita kerja di sobiran ya kostumila nya kebaturnya aing teu dijakeun teh kalau berarti Allah aing teu dijakeun pasti jelema loba nu percaya sabab anyar ini Islam anyar ini iman tapi begitu nanti jelas kan dijakeun ieu mah rek percaya lo teu percaya kaje ieu kewajiban Allah kudu dibejakeun lawan Islam di mana